Bah, omen kan kanang potong. Oh, naon kudu digotong teh? Naon mah eta maneh mama karung? Ay, ini kudu digogotong. Itu tuh, omen kan kanang potong. Itu nah, awina bararuntung. Karung karung mana nu kudu digotong? Oh, kok eta mah hampang make kudu digogotong. Ini tah ngogotong karung. Tuh gawatkeun omen kan itu tuh kanang awina pararotong karunya domah heueuti poros. Oh, kembang eros make jeung mawa kembang eros mani sakarung atuh loba-loba teuing jang naon maneh eta kembang eros mani sakarung. Ning eta mancan diosi geus aya itu sakarung. Loba-loba teuing atuh maneh mah ngala kembang eros teh. Rek 2 karung jeung eta nya ngala teh. Ah, aya sok raribut sok kan engke lah. Ngagotong eta mah ngagotong kembang eros mah. Rek jang naon kembang eros jang naon. Ini kudu ngalak mangros. Tuh gawatkeun omen kan itu awina pararotong. Domah heueuti poros geus leuleuseuan. Oh, jualan. Oh, atuh euy jadi maneh teh rek ngala 2 karung eta teh. Ieu ning can can ieu can eusi sakarung mah eta mah. Rek dijual ka mana kembang eros teh euy heueuda payu leuheung maneh manggihan loba. Geus menang sakarung nya. Rek kumaha atuh rek ka mana dijualna rek kana motor digotong atawa Abas anu arek ngajual kemang eros. Tuh gawatkeun omekeun itu pararotong karunya. Ti paroros itu domah kalau geus leuleuseuan. oh atuh ai jualeun mah. Ah, hayu lah jeung Abah. Ameng menang duitnya heueuh. Mani loba-loba teuing nih rek dijual ka mana ku maneh teh eta teh. Asa leuheung bisnis make kana kemang eros ayeuna euy. Ilaha illallah. Loh, dengekeun, lain kudu ngalak kemang eros urang teh. Tuh gawatkeun omekeun itu kanang tuh yeuna yeu tah nu kieu na awina yeu pararotong. Oh, Itu teh laladok ka ti poros nu hiji itu tuh kalau geus leuleuseuan. digotong make awi iya. Aya talina aya talina. Oh, da ieu mah goreng ieu mah urang neangan deui we atuh awina ija ngagotong mah. Goreng ieu mah aya talina eueuh jeung talina meureunna nya. Agung. Yeuh, lain kudu ngalat tali jang ngalian kemang eros. Yeuh, gawatkeun omekeun tuh. Karunya domah geus leuleuseuan. Oh, di ditu hokeun atuh urang gotong. Make kudu mawa awi. Bawa atuh ieu hiji deui karungna eusian maneh teh kumaha eta teh. Aya rariweuh jeung si Amu karek jadi gawe euy kieu yeuh geus kudu ngagotong deui kembang eros cenah ayeuna mah bisnisna teh. Geus sagala rupa bisnisna si Amu euy ayeuna mah kembang eros cenah yeuh. Geus meunang sakarung jantan caning ieu meureun eusianeun kudu ngagotong cenah kudu mawa awi. Heeh sugan aya talina di ditu. Ah ditanggung we mun geus 2 mah make digogotong. Make rariweuh kembang eros teh dah hampang meureun ai sakarung mah. Mun alus bisnisna euy make jeung kana kembang eros yang usum naon ayeuna teh nya. Nu maot meureunan jang kanu kitu meureunna nya. Heueuh jualeun ai ka pasar bunga meureunna. Alhamdulillah euy si Amu aya kalamajuan yeuh ngagotong naon make kana kembang eros yeuh usahana. Ah dituturkeun ah.